caduk saya. Aram jadah mending ngantai bako bau. Hei. Kenaon sia? Paksa. Hei. Aing apa bangnya? Cacat kapoy. Hei. Aduh, Empun, 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 empun. Kau ngapain dia? Ayo kangen kamu. Ayo jalan satapak. Aduh. Aing geus capek gawe sorangan. Kudunan babaturan ya di dieu nya. Mana di mau pamojikaneun. Nyisihan sorangan, dahar sorangan, nyeduh kopi sorangan. Neng, balik ke mana? Penjutek amat. Neng, gelis nih kembar duaan. Baik tuh jadi pemajikan nun urang. Aduh, jutek amat kan kuandaran. Duh, hayam can galalede ieu deui. Ngaborongkeun naon saeutik deui. Lamun galalede onam ya tinggal ngaborongkeun doang ya hayam. Kopi aja. Coba ka dieu mami bawa. Aduh, ieu papi hayang ngopi geus lieur ieu. Iya pan mami geus nyieunkeun meureun. Biasa. Kumaha acara PN api? Teka mana? Papi sawah heula, mami rek ka kebon gitu nya. Gitu engke Neng Rahel dititah nganteran wae ka ditu. Mami geus aya orderan ya di Marpu Kang Ngoret. Teh tunda heula nya ngomong ngorek. Ieu papi kapikiran budak dua ieu. Heuh nya geus ieu naon ngaranna geus galede misalnya gara ngawin-ngawinkeun bae mami barieu. Maksud papi ieu lamun geus rumah tangga mah geus anu mawa, anu tanggung jawab. Jadi urang rek ka mana bae ge eta budak dua urang teu ringrang. Tapi mami mah hayang kanu kaya. Loba duit maksudna. Woi atuh. Mami bosen hirup susah, embung mami. Kaya bari jeung ahli sajadah, ai papi mah hayang mah gitu. Atuh mun mah nang, tapi yang penting mah kaya heulan lapi. Oke. Mami hayang jalan-jalan. Kayaknya mah kieu lah, aya mah urang tunda we obrolan ieu, engke aya barudak urang obrolkeun. Da papi rek ka sawah, mami oge sarua gitunya. Gitu engke Neng Rahel dititah nganteran we ka ditu urang babacakan di kebon kumaha. Mami ngendek ka kebon heula geura ieu, kaburu panas capek. Atuh ayo tapi tong pohonya, tong seksi-seksi di pasar di itu di mana? Di kebon. Semua lapi, mami mah teu kudu seksi ge geus geulis. Lain kitu bisa anu nyolek ti tukang. Ih, keur ngoret mah sok nyemplong kan sok kitu tah. Moal pi, tenang bae, mami mah setia. Lain setia kitu hitam ge tapi kan manis kos gula Jawa. Iya dong. Nah. Siapa lagi? Istrinya papi. Iya tuh. Hei, urang berangkat. Ya. Tapi iya lah nya, mami ndek kuli. Siap. Kayak si Rahel betah nu ieu. Atuh ku mami wae diparintahna. Yang geus kayak Ya. babacakan bae nya. Siap. Ayo. Di ditu. Hel. Rahel. Aya naon mi? Dia neng. Naon mi? Mami jeung papi arek kuli ya. Papi ti heula nya. Yang geus, ieu. Mami jeung papi na kuli. Neng ge anteran ke urang babacakan we dangna di ditu nya. Siap we. Yuk. Mangga, mami siap-siap heula lah. Nah, neng ka jero heula mi. Yuk. Mana nya ieu? Tudung. Bubuy bulan, sangrai kejo. Kok kejo sih? Ih, cai halodo. Ih, rese nya sangge. Anggus oge, alhamdulillah. Terus arek balik. Ayo nang simpul ke mana ya? Ayo. Kemana simpul? Coba goncang ke itu ah. Hei, buset mata. Aing. Nah, ieu urang naikeun CS urang neangan. Saha ngaranna? Si Empun. Si Empun. Heeh. Mana pan aya Mahfud? Aya Apud. Aya Jembut. Aya aing di dieu ngobrolnya. Oh, di mana?
mata siola kadinya ieu. Bawaan saya ribut lah ini. Hampura mang urang naekeun ieu doang simpud. Si emput di mana? CS urang biasa di urang. Oh, si emput. Oh. Enak nambah. Biasa lah bisnis sesuatu lah yang mengenak-enakan. Oh, rek aja kali kurang lah. Simpud. Heeh. Urang manganangan heula ayeuna. Mun teu salah manehna kecai tadi. Kacai. Mun. Kalau nggak satu wae ka itu mah hawang. Iya. Nun ya. Mangga. Oh. Kade nya. Mun ngobrol sing bener. Pan, dek ribut ya. Dadali, manusia gua buluan. Aduh, jadwal aing. Leng geulis. Waduh. Pan areueuh nya. Kemana yuk? Padahal kan enang jadwalna ya. Aing lah ke kebun belah. Kacang aing. Halo. Oh, mau dicai tuh. Dengan awewe ka mana deh ieu tuh. Awewe tuh. Sampurkeun kuy. Ngalang bae. Kasahanya aing ngajodohkeun anak aing. Hayang aing mah anu kaya supaya aing kacepretan kaya tah. Anak aing gareulis, rugi lah menangkeun kanu miskin mah. Komo tah si Neng Rahel mah sakitu geulisna kos aing. Jodohkeun ka saya anu daekeun mun bisa mah juragan-juragan empang ke. Neng. Assalamualaikum, Neng. Salam ya non. Geulis ya? Eta mah aing mah geulis. Sia teh jala aing geus karisut. Bagus. Ai goblok situ Masih parawan tuh. anak aing geus tilu. Bagus. Teu boga akhlak sia ngaring bagus. seni. Aduh, mana orang mati nyawa, nanyakan doang, teh. Emang tak ketempo aing geus karisut. Mas tapi masih geulis. Pernah teh sia nyelep korek nempel dahulu. Ya, sebaiknya galak amat teh. Orang Mabur bisa diadukan ka salaki aing sia. Di Tapi teteh gorok geulis, teh. sia. tapi teteh geulis. Ai, mabur tak? Mabur. Geulis. Beneran ih. Hah, geulis. Nya, ya lieu budaknya. Geulis. Oh, teu boga akhlak ya. Durhaka sia nya. Geulis tapi Godaan ini. Mabur. tapi masih geulis tapi. Biar mabur. Bener-benernya. Oh, sopan. Goblok. Boga akhlak ta budak zaman ayeuna. Kadodoran belah samping aing. Mana can anggeus ya koredanen. Aya bae. Nu ngaganggu aing emosi be. Dang. Aing ngasih input dulu lah. Kamu itu. Saya tanya. Terus kapan simput jangan tahu we. Aing udah amat. Aing mah ngagodaan heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, A. Pas di mana? Tatap dicai kesenangan. Neng ku geulis ya? Iya. Pantesan tadi ya Pak. Ini si aman dan naonan atau? Kapeng pereuman. Aduh, Geulis teuing. ini bisa bae. Dibawakeun oh? Ya, mau nak aja. Bawakeun belah. Ayo. Emang buminya di mana? Lain di planet. Bisa ya. Oke, bisa nyari di. Kurangan wae, A. Nggih. Heeh. Pantesan tadi dibuka yang istilah pelangi. Bagus kemarin pelangi di. Pelangi nani bagus lah pokoknya mah. Karena mai bidadari ke nyesehan. Ah, bisa wae. Heeh. Jembetan nih. Ih, si aman. Ayo, kayu mah yuk. Ih, Nek amang ka bapak. ayo. Ayo. Ih, kering ge. Ning kok karek manggiasi. Itu apal? Itu ga? Nah itu apal? Heeh. Emang lagi orang beda lembur doang, cuma sering ka dieu ama. Oh. Kanu si CS, kanu CS. Saha? Ayo CS ngaranna Empen. Oh. Salah Empen mah, saya kenalkeun. Empen. Neng Ara. Oh, Neng Ara. Empud. Biasa CS saya Empud ngaranna. Ayo ke rumah. Lu benar beresana. Pani ge diberesan meureun. Cuma Sabaran, sama. Ayo. ada ke mana? Baik apa ya? Selamat ya. Dingin. Beda, aing mau parawan dulu sih.
Aduh, beda bener. Aduh. Yang mana ya ini saus bayarnya. Yang tadi ke dia tapi dia lapar di betul. Kenapa gawain tinu kene? Assalamualaikum. Salam. Be, Pe. sorangan wae gawena. Oh, mami sarapan. Eta banget tunaon eta jam metut wae. Mami tadi anu ngagodaan Saha? sih. Penyosa budak leutik. Budak kritik. Oh. Mana budak kritik ngagodaan mami? Cina mami gelis kene. Bener. Beneran. Ai mami ngarasa geulis henteu? Atuh sih, menurut Ai papi. cek papi mah lumayan geulis daripada henteu gitu. Atuh si eta budak cenah ge. Mm-mm. Urang digoda-goda. Terus? Ku manehna pokona make mah arahan pi, beungeut teh sicirian ku mami. Kasep henteu jelema. Goreng, Kos kumaha? kos ember butut. Di Cirian. Geus diciran pokona mah mun eta mah. Ieu bae lah, arahan ta budak. Ke lamun aya jelmana, mami, ya dengekeun papi ye, lamun jelmana aya bejakeun ke papi ye, golok papi ye. Ya, gitu. Bener ya nyaho ye bedog ye, nyaho. Nyaho. Nya. Awas mami ulah kagoda. Teu moal pokona mah cinta mami mah untuk papi seorang. Siap. Ini coba ya bantuan mami ge. Istri soleha baru Capek. eta. Ayo siap. Papi, mantuan. Bari nangwan si Neng Rahel. Siap, 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 siap. Coba kene mangkanin pagawean ge. Gawat teman. Orang digodaan. Galak ka aing. Udah ka aing. Nyaho, aing paling kasep di lembur ieu. Parah. Aing. Kemana? Tadi kata lu jeung papi ah. Di mana papinya mah? Jangan mah. Jangan mah, Pak. Ayo tah. Ayo, Bawakeun. bawakan. Ayo. Apa aja tuh? Tolong maksudnya. Tenang. Mapi, geus menang kan jodoh musik Neng. Nah, ieu maksudna. Acan papi ge keur ngilitan heula ye. Assalamualaikum Pi. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam, Neng cantik. Ih, gelis amat ya anak mami. Neng, Mereka dia, Neng. Mana, Neng? Kenapa? Itu sasi. Hah? Mana? Ngalantar Mi. Kita ngagodaan mami tak. Oh, eta jelmana, hei. Udah Pi. Ente macam-macam jangan papi kan, Neng. Hei, ulah ya. Hei, saha, Neng? Nganter. Ulah gagabah, Neng, zaman ayeuna mah. Ulah deh, ulah daes kita mah. Lainna naon eta ketempo beungeut lagi karanjang mutus, Neng, eta. Waduh, bahaya. Bogo kanu kitu. Jadi. Kita tuh lapang di jalan nih. Ulah daes. Neng, ulah dah kan kitu kumaha anakna, Neng. Ih, lupa. Cocok papi mah. Coba sambil jodohkeun ku mami jeung juragan empang. Ih, kita tadi Neng ngamana sih? Mami geus lapar. Papi haus hayang. Tadi nungguan teteh heulat. Awas teh mami ge. Yuk lagi. Si teteh sama Neng. Duka tadinya seuhan meureun nih. Oh, Neng geus Arek minum sorangan apa arek diinuman ku papi? minum kendor. Biar romari mami jeung papi we Neng raha. Kedeung deui ieu. Tah saeutik deui tah. Lahunan atuh Mi, ih masih. Aus mami. Mantap urut si cinta mah ini nih. Ih, papi gombal bae. Kayak Mami masalah jadi gombal. Jadi salting. mami supaya lebih hot gitu. Itu mana Neng? Kira nih mana buka. Ada nang masak Neng. Ih. Mami kana pi. Kumaha budak ayeuna mah muka rantang wae teu bisa. Bisa teh papi? Atuh tempo wae ku mami tuh papi mah. Tuh, ngeunah Mi. Papi mah budak baheula, mami mah budak ayeuna gitu. Dangeulan geus lah, ulah loba omong lapar. Iya, itu nanaonan ih. Ayo bolong mereka deh. Fokus bae mata Neng kan Neng. Geus aya. Tulis masyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedapnya Neng rek ganti celana lan agar dia poe. Ya, di dieu wae. Nungguan. Tuh, Allah gelis pisan terdudaknya. Saya mana bapaknya? Gelis. Lumayan tuh insyaallah. Maafnya Mami. Tenang. Cinta mah harus ditunggu meskipun ke manapun juga harus memperjuangkan. Bisa wae. Iyalah harus bisa kan ibaratkan seorang cowok itu jadi pemimpin gitu. Aduh. Dah. Neng, buka bapak jeung mak garak pisan ih. Aing mah. Tuh, aing buat udah kuning. Aduh. Aduh.
teh saya. Bodo amat lah di nungguin. Ayo, capek euy. Udah ku jelema insyaallah. Mah bari mungkin dah hirup aing di lembur. Buntu. Pot. Kemana bae sih, Pot? Ayo bae di lembur ulang ulin ka sawah bae lah, Mang. Mending ilu kayong orang kapongkor. Atuh kumanya urang tapi karunya oge ka kolot teh. Atuh nya eta mangkana ilu jeung urang ya. Kabeli emas 2 kilo aing lempe lempang bongkok kieu. Buset. Gawe di Jakarta. Di pongkor. Pongkor nya. Wih, atuh hebat kalungnya teh kos. Atuh nya. Ray-Banen mending Karu. buset. Gitu. Ayo jeung urang. Nah, de matana tah. Atuh bawaana. Oh, bawaan. Oh. Atuh ampura, Mang. Ayo kumaha jadi moal? Oh, urang lamun terjadi rugi. Atuh mangkana dibawa jeung urang ya. Urang geus kabeli emas 2 kilo. Langsung jadi pengangguran karunya ka kolot. Oh, bener. Oh. Ayo lah, Mang, ayo. Oke, Urang siap, nya. ayo. Oke, sip. Isuk, nya. Sip. Oke. Oke. Nun urang ka dibalik heula. Oh, urang tos ieu nyantai heulan lah. Ngasok, Mang. Nah, deh, Mang, bising korek dipacok. Oke. Cuy. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo dah. Saya lah Udah balik beresan. arisan. Ayo urang balik lah. Udah masih bener nih. Masih ya. Masih kieu wae gitu bisa aneh. Tapi oge teu bisa. Lain teu bisa papi mah poho. Aya eta kumaha ieu? Oh bener. Aduh, si Neng sisirian. Lain ditinggalikeun ari papi keur gawe. Nah, awas deui aya rada poho papi ge ieu. Kumaha ieu masang deui? Kumaha wae lah pi, salah Yang ge. penting mah bisa balik we nyerantang. Yang kosong ieu. Nya bawa sok. Bawa. Sok bawa. Papi buat saya. Siap. Kenal papi yuk warisan kita tinggalin. Ayo, Memeng. ayo balik. Laki tanya ini nih, waduh. Kita panggil dengan laki tadi atau nggak kaya? Dede pas manggilnya. Rada poe atau mau kita dulu? Assalamualaikum. Salam. Sia nu ngamodolan aing teh ya sia bako bau sia. Hei, Pipi kunaon sih? Ari eta saha? Iya, one gitu. Sakit Setelah. Sekarang tadi kapendak di jalan baliknya sehan. Gagah neng eta aduh. Belut panci gitu, mahong gitu eta. Ngamudat eta. Emang kunaon tadi nanti? Modolan sirah papih dicai. Enggak bulaung eta. Kok bisa kapang papi sih? Geus kenalan encan neng. Entot. Ulah dae. Ya, kita mau ulah dae. Ih, bager tapi na papi tadi bawaannya santunnya. Ya, menurut papi, ai lalaki mah bager ge. Ai kahayang, neng. Tapi bager bener pi. Ih, banget terus ember butut gitu hayang. Mami mah jadi mami mah embung. Bager mami, ih mami mah teu nyawe. Oh, gitu. Emang cewek lah, papi nek kira sabanyo nya. Yang Iya, satu. gua pekin pakaian. Heeh, nek garek nu ikut pakaian kan. Dik. Aduh, Aduh, Maya. Mana sih ya? Aduh, minum. Kos capek sih, udah saya sih ya. Tuh, saya udah sih, udah kucing lain. Corona kena. Capek. Ini segera minum, aduh. Ya, kecapean kunaon sih ya? Aing teh bapak aing. Bapak-bapak nu kumaha? Sia, teh nya. Entah. Aing teh nangan sia kata Oh, aing. kacai yo. Terus aya awewe. Heeh. Paja aing mah ketaweng sekali jeung sia. Aing makan aku yang digodaan tadi. Tangos ko yang digodaan, ko yang diantarkan balik. Anu mana? Awalnya terus dicai pokoknya terus nyisuhan. Rada jangkung, bening, bukan mah. Mantep ya. Itu mah. Bukan mah. Teteh gelis. Teteh gelisa. Anu keur kamari urut aing teh ya, tadi cuman aing tadi kadinya eueuh. Jadwalna sudah mah ayeuna tapi eueuh. Pansa aing teh kapanggih si aing. Aturan mah emang ge mun mah dicai mah mun kapanggih si aing. Aing pan langsung ka kebon terus di dinya teh ya. Oh, pasan bae. Aing di kebon nyawa mah duda-duda eta. Usaha. Atuh ku bapak-bapak jeung ku mama. Bapak-bapakna bewokan, mamana mah ketiung baru. Bener bu mas eta nu aing tadi. Atuh besingan ya. Tuh inget aing mah tadi kakak ge jiga nama.
Soalnya pada tega rilis, buaan soalnya. On duan teh. Oh, teh cik aing teh ka. Bawa bener, eta pertama ketemu aing emang lagi aing pernah diudag-udag sekali. Gara-gara aing ngising, anu yang balik ke Jakarta teh ta. Oh. Aing terus ngising aing diudag-udag ku bapak eta. Aing singan ku aing kagum ku aing. Sia deui teu dijelean ih. Aduh, Itulah makanya yang capek aing. Ada yang kena udah-udah ngenaon. geus lah urang sanasib. Aduh. Tapi aing kieu ped. Aduh, aing minta hampura aing. Aduh, Hampura naon pun. anak berangkat ka Pongkor isukan, diajakan gawe ku si Wakwal. Parah bener sih carana kitu mah. Atuh kumaha deui. Baik jeung sia. Atuh bener Aing kumaha mah demi deui. sia baik lain demikian. Atuh oh nyaho aing ge ped sia mah pan cuman kan aing ngilu ekonomi kolot aingna, mi aingna. Semaya bae. Atuh mangkan aing gitu tega ka sia. Ulah berangkat lah. Atuh kumaha deui ped sia mah. Aduh, Jadi baik. aing ge sedih ya aduh. Parah amat Cuman kan aing nanya demi jangan kolot gitu, lah. Mak. Tuh aing. Aing Jakarta ke balik demi sia. Aduh, sia malah mangkat gawe. Ada sasi. Aing lamun nolak mah pen enak kasih Wakwau tah tadi ka aing nganyakeun pagawean. Semaya bae. Makanya ngambil kesempatan gitu cobalah aing gawe ya aing di lembur bae geus berabad-abad sih main di lembur coba bayangkeun. Atuh maksud aing. Itu beng jenggotan bewokan mah kos ieu kulanas. Aya bae. Aduh. Aju bener misalnya gawe. Atuh beneran isukan positif aing. Badan Si dulu Wakwau. sorangan deh ya. Atuh ya gitu lah. Kumaha deui sama pet. Berarti sih mau balik pada bulan sekali. Teuing aing. Tenang baik aing balik mau helikopter. Buset, amin. Amin ya. Tapi saya udah sedih, Bro. Dia Oh, pet. Aduh, sama. mah capek-capek Jakarta yang Aing nyawa aing ge sedih, aing kan kitu nama. Cuman kan aing ge kumaha deui. Da aing jelema balangsak sia mah. Ekonomi pan ayeuna mah. Modern mah nya aing dek cicing di lembur bae sia mah. Aing moal putih, moal ganteng nya nama. Buset. Berubah lah ayeuna mah. Bagusnya jaga diri lah. Nah, pokoknya doakeun aing lah, supaya bejegkeun masuk ke sok. Nah, wanita masuk ke mau. Ya. yang nitip ya kasih ya. Nah, Pokoknya masih jaga diri baik-baik Oke. gitu. Kalau yang benar, banggakan orang tua, banggakan aing mah sebagai sia. siap lah. Iyalah Iyalah. soalnya kadiga yang demi sia ini sih angkat aing sih aku dibuktikan bahwa sia ulah kos aing di Jakarta beragajulan baik ka lembur sih aku sukses. Oh. Ya pastinya lah. Bener ya? Kita aing Janji janji. demi persahabatan. Oke, sip. Wake,